Nur Ajijah crit crit crit. Dek mana? Lihat wae. Oh. Risma Yanti. Dik. Cek ke mana? Ulin. Perangas-perangas gitu. Ulin ke mana? Aneh aing dedelan teh. Aing keur bahagia ding. Aing geus alami jeung Bebeb Risma. Saha? Bebeb. Saya nyawa tuh Bebeb. Beb. Itu panggilan sayang itu teh Bebeb teh goblok aya sia. Maksudna kumaha? Sia mah teu ngarti-ngarti aing keresep ka hiji awewe. Terus kumaha? Ku aing dideuketan ngan aing. Kumaha aing cara ngadeukeutan ananya? Sia nyawa tuh si Risma. Eta nu orang Pasir Ipis lin. Heeh. Aing teh era ieu nyamperkeun kumaha nya euy. Mere naon nya euy? Ek mere. Heeh, maksudna ku aing di bahanan kita mah hugi aing. Geus we meuli bonteng jeung kerupuk bodas. Pira aku kerupuk jeung bonteng ai sia. Eta mah kabeukina. Atuh cek aing mah nu lain atuh kabeukina teh tuh seblak ge naon Atuh soteng bet nu karari nyawa itu. teuing. Aing eta cek mana? Pira aku resepna kerupuk jeung bonteng ai sia. Pan eta tatangga ma aing geus kieu tah jeung ma aing teh. Kerupuk jeung bonteng nya. Heeh. Kerupukna kade ulah salah, kerupuk bodas. Anu sarebuan gitu nu 2000 nu paranjang gitu. Paranjang. Heuh nya. Heeh. Pira aku aing mah hugi bonteng jeung kerupuk nu kitu goblok. Da eta mah teh beukeun seblak. Bener ieu teh. Bener. Tapi pelari bang lamun misalkan eta cekur ku aing ke tenang sorangan dibere komisi ku aing. Yakin sok. Bener. Bener. Aing meuli ayeuna. Heeh, Jung. Dipahugikeun ku aing. Mending keneh meuli heula bahanan. Awas si anjing lamun gagal goblok. Pokokna mah lamun hasil ku aing dibere komisi sia. Pasti hasil. Aing Tang gagal ke warung teh aingna. Heeh, siap. Lebok sia goblok. Aya awewe beukeun bonteng jeung kerupuk bodas. Mana teuing? Seblak goblok berena. Kerupuk lebok sia lah. Bener gitu si goblok gitu. Kira aku kabukina bonteng jeung kerupuk. Tidak. Kudu salah sih. Aneh we aing ngadengena. Kira aku kabukina bonteng jeung kerupuk. Cobaan we tapi lah. Pak. Bisa bonteng jeung kerupuk, Pak. Kumaha mah? Ye, sugante si Uwa. Neng, meser kerupuk sareng bonteng. Oh, sok. Mohon. Capek oge lu lompatan sin ka nyahoan. Sama. Bonteng atas di dompetnya. Sabarahan? 20. 20. Nah, Namanya. sama Neng. Ayo nya. Mangga. Kopret. Betul kopret. Mana sih kanu bahagia kitu? Ka dieu lah goblolat. Di mana-mana si Carwadi aya wae ampun teuing. Ka dieu. Naon atuh dah? Mana ka mana? Aing rek ka Bebeb aing nyamperkeun Bebeb bae kapel aing. Gaya ulin ka bebeb. Emang payu. Ngegas payu atuh nyapirakeun nyapirakeun ka aing geuningan. Sakieu gantengna aing pira ku aing teu ka payu ka awewe acan. Awewe sagala rupa. Emang nanti dinya wae anu bisa nguruskeun awewe aing, komo aing lah. Wajar aing mah ganteng geus aki ge. Ganteng ini aing lah. Ganteng di mana sorangan mah geus pewot kitu. Tah, kudu apal. Repot dinya sok hayang we apal. Isi Bang Dulur aing atau Dah,
Teu hayang dulur naon aing. Just teh aing kudu duluran jeung didinya. Aing berak apal atuh bisi dulur aing eta. Kah, kudu apalah. Mau dulur aing mau nya tujuan. Lain dulur didinya aing geus boga. Awewe mah. Oh, Dulur didinya najis teh aing kudu duluran jeung aing geus teu hayang dulur aing teh hayang lah. Najis teh aing kudu dulur jeung didinya mah. Najis 7 turunan aing. Pertemuan yang ku impikan ini jadi kenyataan. Risma. Ini naon? Jahit. Jahit. Masih bang. Jajan. Outside. Iya. Wah iya, nyendak sesuatu buat Risma. Sesuatu naon? Makanan kesukaan Risma. Iya makasih ya. Aduh makanya. Sama. Boleh. Iya teh nu tadi di teteangan aing teh. Oh. Paingan. Mantes tuh dah. Beungeut teh beungeut cangcuteun. Tah, itu nu aing tah. Nah, gedean jadi cangcut jemputan. Jadi aing meresep lagi ka manehna. Tadi mah sanes eta beneran sumpah. Laporkeun ka RT sia. Tadi mah lain eta, tadi mah kurupuk sareng bonteng. Sanes kutang sanes cangcut. Les aja ngeles. Sumpah beneran lagi nan. Nah, jadi kutang jeung cangcut gini kan. Aduh, gue atuh sing pintar lamun aing madog teh. Aduh. Ade tuh kumaha ya? Ya, milu lah cok. Kamana? Ayo Kamana? Siapa aja kamana ngalungitan cangcut teh. Sumpah, tadi mah tanya cangcut jeung kutang henteu. Henteu abi mah tadi mah rek masih kurupuk jeung bonteng. Rek dibawa ka mana? Rek dibawa ka mana? Rek dibawa ka mana? Aduh. Boleh nggak kembung dibawa ke RT? Iya, boleh nggak? jawab. Kembung dibawa ke RT. Neng. Kenapa? Sia tata malingnya, maling kieu. Ente, wing mah, ente maling kutang aing mah. Apalah, mau dulur aing mau nya tujuan. Lain ulur didinya, aing geus boga. Aing mah ente maling kutang aing mah ente. Aing mau dibawa ke RT. Ah bener Neng. Sekalian Pisan dia. sekalian kantor polisi bawa ka dieu. Perkarakeun tuman. Tong ditinggalin. Ayo mau. Awal-awal maling wadahnya, cangcutnya, lama-lama nanti maling isinya. Harus ke polisi kan. Ente wing mah. Ente jambok aing. Jambok aing. Bawa. Goblok aya di dieu. Ini Bapak Tukur alias Pahili. Kalau aing ngaku, nanti aing lu dibawa ke Pak RT. Turun teh, turun bawa. Kumaha nya euy? Mere naon nya euy? Ek mere. Heeh, maksudna ku aing di bahanan kita ek mah hugi aing. Geus we meuli bonteng jeung kerupuk bodas. Beraku. Jadi kapan yang aja? Alus. Aku kerupuk jeung bonteng. Pernah diambil. Naon hubunganna jeung aing? Nembe teh pernah mah. Oh, aduh, dumis. Berkerudung. Pokoknya mah soleha pasti itu. Saha? Saha? Cik mang nahabat kepo. Hayang apal kurang dipikara resep awewena. Kupan tadi ngajak ngobrol jeung aing. Nya nahabat kepo atuh. Sasana boleh bejakeun mah. Di dinya ge bobrok. Naon atuh bebejak aing atuh misalkan
mau dibejakeun mah. Ya abi mah beda jeung pendapat. Tah, menurut mah ieu abi bogokan. Abi nu gelis eta teh. Saya teh supaya daekeun ka abi kumaha tah. Soalnya pan abi tadi nyebut mikir atuh, geus kolot, letoy, peot. Cina kitu awe teh karesep. Ya halus emang halus eta. Tong sari, Bang. Emang halus eta we beda emang kitu. Kuduna mikir, geus peot, geus kolot, geus botaneuh. Aing mikir. Kumis tak cukur, jenggot tak cukur, mikir matak nagenan. Sopan tak awewe segala. Cek emang menurut emang supaya awewe eta daekeun kumaha. Nyaho lah nanyakeun ka aing mah lain pakar cinta aing mah. Sarua we aing ngenan keur berbahagia. Emang aing kudu nguruskeun hirup sia, aing ngenan boga Mang, sorangan. Mang. Naon? Deui wae atuh. Ya. Ngomong-ngomong tentang bahagia, si Mang juga bahagia naon? Kepo, pembatasannya urusan aing lah. Nur ajija. Aing nanyakeun ka saha tuh?